ngaos ilmu nahu cenah walaupun nyalira sakampung ieu nu ngaji ilmu nahuna eta we kitu di kobongna teh al kalamu walabdul murakabul mufidu qad iwa aksamu salah satun ismun wa filun wa arfun jaa geus itu tuluy mangka aribadah urang kampung anu salat nu zakat nu puasa nu haji nu umroh anu sedekah jeung ibadah-ibadah nu lainna moal kahalangan pahalana kusabab anu bakal ngahalanganana nyata paduki payah aya anu nyumponan eta budak eta anu ngaji ilmu gitu itu tuh mata pahlawan nu ngaji ilmu naon teh ten tuh kumaha ajenganna komo atuh apalagi ajenganna teh moal aya nu ngaji lamun teh aya anu magahan ajengan anu teu magahkeun ilmu nahu mah kitu komo keur ayeuna cenah ada pemilihan burang puting teh sing keuleuleung eta neangan 50.000 cenah kitu lumayan jang neraka dah gitu ieu mah kitu ngeureuyeuh ngaji ilmu nahu ngeureuyeuh kitu nya ngeureuyeuh ilmu nahu sok urang diajar jurumnya sok urang diajar imriti dikreh ngeureuyeuh gitu mangka cupar paduki payahna di kampung anu ajengan aya anu mana di eta kampung teh aya ajengan anu ngawurukeun ilmu nah bagja atuh bila mana di hiji kampung aya ajengan anu ngawurukeun ilmu nahu di kampungna sabab anu bakal ngahalangan kana ibadahna eta warga nya ka leungitkeun ku sabab fardu kifayahna aya anu nyumponan nyata ajengan eta anu ngawurukeun ilmu matak wajib bagur ka ajengan teh sawaten perhatian merhatikeun aya ieu mah si kotena merhatikeun ajengan perhatikeun amang eta mah bisi nitipkeun duit yang nu ngararaji urang bisi teu kabere ayo getol ayo marani ayo ayo merhatikeun kitu teh koten lain nona teh nah cenah amang teh ngelup wae teh gitu tarosieun dan abi amang kunaon gitu keur sarana dia amang naon itu nu masantren cenah teu acan kabekelan belum teu acan tos sabaraha lami tos 2 minggu aden aden da deden teh acan masan deden dia lagi neng abdi mah kedua awas pemasihan 500.000 gitu aya wargi ka dieu ngobagi 500.000 wabi kayak urang suhunkeun nya 100 ada kayak keamankeun supaya ditepe gitu loh ka aden iya halus ten kitu nya we tah dan abi 400.000 jika amangkeun bapak ieu cenah ti eta ti bos naon bos oten woi bos oten kanggo naon ieu teh cenah ieu ngiring ngabantos bekal anu masantren alhamdulillah didoakeun sing boga ilmu bari manfaat sing sehat sing deet jodoh sing panjang umur sing panjang baokna sing gitu. Namun teh kemin teh. Gitu. Tah merhatikeun kitu teh merhatikeun bisi ka amang aya nu mere naon urang teh kabere kana teh. Gitu. Barokah. Tah sabab eta teh anu nulungan urang dina bab ibadah sakuduna mah
moal katarima ta ganjaran tina ibadah-ibadah urang teh da padu kipayahna teh aya anu nyumponan kari-kari aya anu atupan sah ibadah urang pahalana katampi da padu kipayahna nyumponan tak kudu bagja aya nu magahan teh aya ajengan teh ulah rieuh aya ajengan aya ajengan teh sok ngahalangan pangaresep gitu nya aing ngajudi aya ajengan mah teu meunang cenah kitu tumpangan aya ku ajengan mah teu meunang judi online aya ajengan mah dina pengajian dibahas teu meunang Mobile Legend aya ajengan ada tumpangan teu meunang tuh bobogohan teu meunang selingkuh teu meunang mabok teu meunang maling teu meunang itu gelut teu meunang tuh wah aya ajengan mah riweuh sagala teu meunang eta teh nu resep unggul urang mabok resep maling resep selingkuh komo pedo eta mah resep pisan judi atuh urang teh resep ieu mun sagala teu meunang itu aja itu tuluy sugak sogok teu meunang cenah cik ajengan ih eta teh resep pisan lieur aya ajengan teh lah tuluy sok nitahna teh salat zakat bulan puasa nitah puasa anu kanu beunghar sok nitah ibadah haji sok ngolo-ngolo supaya sodako lieur aya ajengan teh ku aing diengrin sia ge mah diteluh sia ku aing mah teh diwerejit ku aing mah supaya modar gitu ku aing diganggu tempat ngajina supaya teu tenang ku aing digandengan sia ku aing pokona ku aing mah supaya lieur tarangna kumaha we carana wah ku aing ulah supaya ku masyarakat ulah diaku supaya dipinggirkan supaya tong dipararake ku aing ke keun cara aing naudzubillah euy lamun urang boga kalakuan kitu inna sayyiatil abai turisu ilal abnai saestuna pirang-pirang tajama mana salim kagorengan pirang-pirang inung bapa model kitu tah kanu ngarti teh tukang ngahalangan tukang ngewa tukang ngancurkeun hayang maehan hayang ngagelutan we hayang mingkirkeun deuk ajengan boga kalakuan kitu teh deuk santri komo jelema biasa mah mangka kalakuan gorengna nu jadi inung bapa kitu sok pirajeunan jang netes kanu jadi anak incuna anak lagi kitu kalakuan teh polontong kaajengan gelut cenah kitu budak sakepeul jeung bajuna gelut cenah kitu woi ngomongna ge muni eueuh adab si we nyebut sato bahkan we teresep kanu ngaji ge ngaji itulah wah ngajak gelut padahal budak pecek rek aing bisa silat 3 jurus hiji jurus menta kadua jurus cangkedong gitu katilu jurus ayeuna ke cangkedong teh pipiti diganti ku naon ku kap jurus kap eta lelebok ku jurusna jadi bere jajan meweh tah budakna teh kararitu incuna kararitu naudzubillah nya di dunya na bakaripuh komo di akhirat di akhirat mah saroleh nu kadenya sakitu mata kanu ngaos ilmu nahu teh kedah bala lageun kade ulah nyepelekeun kanu ngaraji urang ngaji na kade euy kanu ka santri nu lain mas ya da ibadah urang ge kolot urang katulungan ku manehna kitu tah komo kanu magahanana mah maneh teh ulah ngarendahkeun da moal aya nu ngaji lamun teu eueuh nu magahan ulah ngarendahkeun omah lamun kumaha wani ngarendahkeun nu magahan ke bisi urang boga ilmu tuluy mugi manfaat direndahkeun ku jelema dihina-hina bakaripu we urang pake ngeng